Itu saha nonton mending. Oke bro, sobat Motekar atau Bandung Motekar, kali ini saya akan membuat konten yang sangat spektakuler. Ya, kenapa spektakuler? Karena di sini ada jago-jago seniman yaitu Kang Rusdi Oyang, Mang Kamsur ataupun CH, dan ada juga si Kacapi Iblis, dan ada juga si Tarompet Jin. Bagaimana itu komentar-komentar kalian tentang perform beliau ataupun permainan musiknya? Dilihat pokoknya. Kang, cicing heula. Pan urang teh kakara ka dieu teh nganjang ka Kang Rusdi Oyang. Nu kasohor teh geuningan urang sok nempo di panggung-panggung ngadenge di YouTube anjeunna kan geus ngetop. Lain seuri sia teh. Nah, urang teh pan nganjang cing ieu teh Kacapi Kang Yayan Iblis teh Kacapi Iblis teh disarangan ku CH nganjang Kang Rusdi Oyang. Urang teh ulah eleh ku Rusdi Oyang. Lain kitu sen HS kakak. Ulah eleh di kurus di Oyang. Ulah. Pokoknya mah urang ibarat urang teh dagang uyah ka gudangna. Tahu tapi urang teh aya dagang tahu mah, aya dagang uyah mah kemana wae bebasnya. Ngan ieu mah cek paribasa kolot, di ibarat dagang uyah ka gudangna, urang datang ka dieu teh, tak urang ulah eleh teuing. Bejana Kang Iblis teh ngacapi teh teu ukur biasa jenteng-jenteng ukur tapi bisa dijaipongkeun, bisa jadi kenang, dikenangkeun tah. Ulah eleh kurus di Oyang, ulah. Cobian sok di cobaan di sedia. Keun antep cenah nempokeun manehanana sok. Belaku Kangnya sok. Alah. Tingali Kang Rusdi ye. Alah. Kawihan sanajan ayat tahlina moacara jeung kareuyana sanajan sapanjang ayakan dina moacara jeung anjeunna. Luhur kapal udara dihanap hoplet jeung sedan saumur hirup kakara kapelet tepi kaedan.
jati hanap eta bae selesai di kepedean mun ti luhur urang teh bukan mun teh anak urang teh kedanya kasandapeun Kang Rusdi kaparigelan Kang Iblis ngajang ka dieu teh hayang bergabung ieu sabenerna mah aya paribasa geuningan kini-kini di sapatu jalana ka karayapan seni jeung seni kudu bersatu ngarah menambah persahabatan tah kitu urang teh naon ai kieu teh jadi oke tak ayeuna Kang Iblis Kang Ardi ka dieu cing urang gabungkeun kolor karo kara pas nya karas patas pas ko la bo ra si kolor sobasi kolaborasi bisa kolaborasikeun mah teh enak Kang Iblis sok ieu urang ieu kenjeng Kang Rusdi anu bieu deui we hayang nyaho cobaan lah sok ku CH di ibingan lah sok jeung CH namean pang nyanggakeun silaturahmi sang kuryang kaberangan mudah-mudahan halah daya sumbi balang siang kaedana muntacan laksana diri itu saha nuntun mending di kantelan sapu tangan itu saha dinding teuing sianeng dulu restoran ternyata enakeun dikolaborasikeun dengan tulis di oyak Kang Yayan Iblis Kang Rusdi Oyak Kang Ardi disaran ke CH renda berem renda hideng renda kayas solentang beki heubeut beki nineng lawas lawas kaedana
Hayu baturang katanjung kapasarikan. Hayu batur ngalantung nyinakeun badan. Atur nuhun Kang Rusdi. Tuh, alhamdulillah seniman mah urang teh di mana loba dulu loba baraya teh kieu. Mungkin Kang Iblis jeung Kang Rusdi Oyang top markoto pemana malam. Top tinggal unita saya tak. Tinggal Bandung Motekar. Iya, terima kasih Bandung Motekar. Ayo komen, subscribe, nusa seueur-seueurna pokona tonton terus. Oke, Pak. Nyangakeun.